Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing saya Dayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun, mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marangkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Pala wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanepi wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupa panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan salira atanepi ibak, meresihan kuku nyikat waos anu rutin eta contoh anu disebut hirup anu sehat. Contoh anu sanesna miceun runtah kana tempatna tus nyidu ulah di mana wae batuk atanepi bersin kedah nutupan baham. Saumpami sadidinten urang ngajaga kebersihan awak, urang bakal bersih atanepi suci tina sagala rupa kokotoran. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabundereun urang kedah kami kacinta kana kebersihan supados maneh urang oge suci sareng bersih. Pala hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihanutur kirang langkung munggi tiasa dihampunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.